Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Jepang deui siswa-siswi kelas 8 dina pangajaran Basa Sunda kelas 8 semester genep masih kene ngalajengkeun dina materi laporan lalampahan anu katunda kamari sababaraha minggon. Dina pangajaran ayeuna laporan lalampahan urang diteraskeun deui. Kamari geus dipedar diantarana struktur laporan lalampahan teh diantarana aya hiji bubuka, kedua waktu jeung tempat, 3 pamilon, 4 pedaran hasil kegiatan jeung 5 panutup. Tah ieu mangrupikeun struktur laporan lampahan nu aya lamun urang rek nyieun laporan di mana urang geus ngalaksanakeun kegiatan lalampahan atawa ngajugjug ka hiji tempat. Nu kumaha contoh eusi dina bubuka dina struktur lalampahan ieu salah sajina contoh aya paragraf dina bagian struktur kalimah bubuka. Ari dina bubuka biasana ngabahas ngeunaan kasang tukang atau latar belakang kunaon dilaksanakeun aya kegiatan lalampahan atawa ngajugjug ka hiji tempat. Ieu contoh paragrafna diantarana aya kegiatan misalna dina contoh paragraf diajar teh teu salawasna di jero kelas. Diajar bisa oge dilaksanakeun di luar kelas. Salah sahijina nyata diajar lamun orang niangan informasi ka museum. Ieu contoh bubuka lamun misalna orang laporan anu geus pernah dilaksanakeun teh nyata kegiatan ka hiji museum. Mata contoh bubukana sapertos kieu paragrafna. Struktur kedua nyata waktu jeung tempat. Ieu biasana ngabahas ngeunaan ngajelaskeun ngeunaan lalampahan teh waktuna iraha jeung tempatna ka mana. Contoh paragraf atawa kalimahna misalna lalampahan para siswa SMP 4 Subang ka museum teh dilaksanakeun dina poe Kemis kaping 1 April tahun 2021 jam 08.00 nepi ka jam 12 tempatna ka Museum Kalijati. Jadi di dieu ngajelaskeun ngeunaan tempat jeung waktu dilaksanakeunna iraha urang ngajugjug ka museum teh. Saterusna dina bagian pamilon ieu nuduhkeun ngajelaskeun jumlah anu milu. Pamilon teh jumlah nu milu waktu kegiatan lalampahan ka Kalijati ka Museum Kalijati teh sabaraha urang. Mata di dieu dijelaskeun misalna kalimah atau paragrafna jumlah pamilon nu milu ka Museum Kalijati lobana aya 120 urang nu asalna ti siswa kelas 8. Saterusna dina katerangan paragraf pamilon ieu bisa oge dijelaskeun deui misalna dina 120 urang teh dijelaskeun leuwih jentre misalna di kelas 8A sabaraha urang, 8B sabaraha urang, 8C sabaraha urang. Terus leuwih jentre deui misalna aya sabaraha urang nu teu milu. Dina bagian pamilon ieu dijelaskeun waktu eta kegiatan dilaksanakeun. Kaopat nyata ngeunaan pedaran, ari pedaran teh nyata pembahasan hasil kegiatan waktu urang di lokasi. Salila di lokasi ku urang ditingali di tetenan aya naon wae sancana dijelaskeun. Misalna contoh paragraf dina pedaran hasil kegiatan nyata Museum Kalijati ayeuna di wewengkon Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Museum ieu tempat lumangsungna perjanjian antara Belanda jeung Jepang. Saterusna dina pedaran hasil kegiatan bisa ditambahkeun deui anu leuwih jentre misalna Museum Kalijati ayana di mana di Kecamatan Kalijati teh. Ku urang bisa dijelaskeun nyata di Lanud Surya Dharma Kalijati. Di ditu ku urang bisa dijelaskeun deui imahna kumaha, catna warna naon, tah ieu bisa dibahas dina pedaran hasil kegiatan. Anu terakhir dina struktur laporan lalampahan nyata mangrupa panutup. Dina paragraf panutup mah misalna aya contoh kalimah sakitu laporan kegiatan lalampahan ka Museum Kalijati tangtuna loba pisan kakurangan dina nyusun laporan ieu. Jadi mangrupakeun panutup kegiatan anu ngamaklum karena kekurangan laporan kegiatan ieu dipedar atau ditampilkeun dina penutup ieu. Sakitu ngeunaan materi laporan lalampahan pangajaran basa Sunda. Salajengna mangga tinggalin ke dina link Google Form aya sababaraha soal pikeun ngaevaluasi naon nu tadi tos dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.